teh naon eta oge ngancik atulah kudu ngukul ka hujung Pargoy. Gae kita review review nyesek. Rumasa bu, rumasa teh aya nu kitu pak, nyen alarm tapi sok kepaehan deui. Ayanya eukeun bae. Aya aya tadi dia. Aya. Wah, aing katularan buat dia ieu. Di lemur urang ge sarua kitu Wah, buat dia mimitina. Beda intina mana itu naon Isra Miraj katana teka ciri si jagoan panitia di dia mah tuh mi eling Isra Miraj Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hapus deh ah. Kita meling Isra Mi'raj. Hari Isra Mi'raj teh ada oleh-oleh nama cenah dia oleh loba nyebut oleh-olehnya taruh. Supaya naon oleh-oleh eta supaya naon supaya orang deket bisa aya non aya jalan bikin komunikasi kanu boga urang eta sholat Kangjeng Nabi teh ditugaskeun teh salah sahiji kan eta teh salah sahiji tina nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi sabab nitipkeun teh hiji pernah nyebatkeun Kangjeng Nabi teh umati kadua as-shalah katilu anisa itakun nisa awewe jaga eta awewe kunaon ari awewe dijaga sabab awewe mah lir inten berlian mahal hargana lalaki mah puntennya rongsokan nah sok percaya tak percaya awewe aya nu sare di emper jalan luka digemrongan bener asli aku cuy karunya kering pasti gitu ya tapi lalaki laki-laki mabok tuh kehariwan tapi danjanyaan kunaon sok dikeun sok aya nu puntennya ya geus dititipkeun awewe teh bu salah sahijina kunaon awewe sok dititipkeun sabab naon awewe ge kadangkala sok poho kana kodratna nu dititipkeun oge ye salah sahijina kade nyaeta awewe teh kudu anut ka salaki da ku zaman ayeuna mah ampun teh baheula ge teu balik dah baheula masih kana teh teu beda lah nya awewe tapi awewe ayeuna mah asa wani dina HP oge
salakina can datang jam 4. Assalamualaikum. Oh, kita seorang nengkreng. Di mana kene sate kosim? Kita kasalaki. Aya nu kitu teh di dieu. Aya di dieu cai ngeureun. Kosim. Jangan sabar aja, Sat. Iya nek di pangkalan ojek kena ieu teh udah ini. Baik. Nya. Eta ni era tadi nama di loudspeaker udah rek pamer tadi nama ayo ngadengnya ke ujung di mana daerah ku babaturanana meureunna tamu baik ayo Batam hai mana cek lu. Dokter. Assalamualaikum. Salam. Hari Sugante geus datang mah atuh biasa we. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikum. Salam. Neng buka panto. Buka we sorangan. Oh, kata kau. Lagi teh geus kitu. Ayo, eta kabayangna teh sorak kitu. Ayo pas salakina asup ka ieu mah Sugante geus bener. Heueuh dangdananana. Ieu mah buuk cawik-wik. Tarang pinuh ku koyo. Awak bau bawang. Aduh, aing mah. Eta nu gaweuna mah nyaladu. Tali kutang pegat hiji ning ampleh teh daster geus bau naon jeung teu kira-kira di eta geus ngadeukeutan teh kumaha wae teh mana eta kawas lain kawas kapagawe ka salaki teh di peta setoran mana iya 20.000 diisuk jedur teh ngan 20.000 masa udah segitu kakak datang tak inget deh wae ingat tuh aduh aing udah kalasan yang banyak aduh kan baik lah si Sirian oke ada teh yang sirikeun diri sorangan nya wae nya ini dicaritakeun mapanya urang teh ieu masuk aya we kitu cik aya nu kitu kriteria naon atuh iya nu kitu disebut ieu istri saleha hah boro-boro beda istri soleha mah tuh boga iman ya mah aku koraukan siga kitu si soleha mah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan tuh ini kentah beda deui jeung tadi nu ieu mah beda deui can balik salakina hariwang kata teh hariwang teh hariwang bener-bener hariwang bukannya kamana sih hanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha di mana hati mana kene di pangkalan ojek tuh laki atau ayolna wina
Mun sakit. Aku kangen tau. Aku kangen tau. Nyanyi. Mun kayaknya sekalapinya. Mun atau kayak salatnya pada iya. Mun pokoknya di atas nak. Mun, ini dia nyayangnya. Oke, sampai jumpa di rumah. Oh, ya masih susah. Cek. Beda, tanya tuh sama kan iya mah. Sanajan ieu di pinggir jalan teh aya penampakan dah teu kagoon aduh ieu mah penampakan dengan punten nya anu heuh kitu dengan aya ning awewe ningan di jalan teh heuh kitu aya nu make baju adina ningannya oh dalam make baju sorangan merenung cukup dari kahana deh mah sakieu sakieu yuk ih sakieu aduh leuweung tepi nukusan kayu komo eta ningali nu kitu mah oh no way kunaon sabab di imah aya nu geus atuh geus nungguan jadi rasa kangen teh menggebu-gebu langsung pas datang teh cedek assalamualaikum langsung Gusti aku ya atus langsung benerkeun kurudung benerkeun sagala rupana sanajan sabenerna namanya rek narima salaki mah nya ieu narima salaki mah teu naon asal gelis lipstik dipake atuh atuh sak ya bener kudu jang salaki mah ai lipstik teh baik ieu makan ini wo us kolot tuh halo guys simpan ieu tek Lili sate. Kalau ka main di kotok kan sate. Lain di kotok eta. TikTok. Heuh teu nanaon eta oge. Ngan cik atulah kudu ngukur ka hujung. Pargoy. Baik kita review nyesek. Aing astagfirullah. Intina kieu. Urang teh hareupeun salaki teh kudu bebeakan geulisna. Ya. Sabab naon kewajiban nyenangkeun salaki teh teu jiga nu tadi utang pokoknya bau bawang pas datang ke pangenas teh sakadapaan sakadap bukakeun reket aduh waalaikumsalam keun bae bau oli seutik oge. Oh, da keun bae da geus gawe berarti. Coba namun teu bau nanaon nu dina pagaweanana meureun sok curiga pasti. Nah, sareng itu. Kecuali meureun tukang parfum. Meureun parfum saha we di. Dicobaan mah jargeun teh.
Sakat sok mangap sakat dina sapatuna pangmukakeun lamun make sapatu. Buka sepatu lah calik lah tuh gitu. Abah deh iba kelah antek cewek nih. Oh, nah tuh kalanya sakit apa? Tacan ya nang cai panas nanti tacan dieukeun can asak. Langsung tawaran kahayang biasa anak kumaha. Lain juga tadi. Oh, iya mah langsung si lalaki nake sama meh dipentak di dages ngeunah teh neng punten neng dinten ieu mah mung 20.000 ya langsung teh disuhun alhamdulillah sakieu oge aya milikna wios ayeuna mah sakieu sugan we enjing mah dimilikan deui anu langkung ageng tuh doa jadi hiburan meureun saking alhamdulillah langsung dina hatena pasti ngaluakeun nuhun ya Allah boga pamajikan kita kieuna bageurna ya Allah tuh bade kopi bade susu oh susu bade kopi, bade susu, bade teh tubruk, atanapi bade nubruk teteh. Tawaran langsung. Gitu kasalah kita. Bari jeung tuh, alhamdulillah. Ieu mah nya mangawait atanapi kumaha abdi. Oh, mangawait kumaha neng. Bajing datang ini datang teh dan ini nya barjeng nyokot nu dipesena si kopi meureunan langsung sabari salawatan tuh da salawatan teh kan ku cinta ka Kanjeng Nabi ya lain timuru kalakah boki reueus salakina teh ya habibi ya Muhammad bajengnya ya Habibi ya Muhammad ya sabari ngecekeun kowe tuh ngeunaheun melaut teh alhamdulillah coba anu tadi masih gana teh meureun ieu mah eta cuman timuruk dah henteu sabab naon aduh majikan aing teh geuningan cinta ka Rasulullah sarua jeung aing tuh cobalah menu tadi ya Habibi ya Udin kadek kelas basaha tuh si Udin alhamdulillah tage meureunan kunaon ai salah tidak bener mah benernya ya Bu nya ibu tuh gitu tak kade kasalah kita kudu gitu ai bapak-bapak hayang buka pamajikan sudah gitu apa sesaleha lain anu tadi nu gitu ya hayang jadi majikan teh geulis ya bere nu loba tuh nya bere nu loba bere nu loba duitna bisa kamu nangkul kabeh we kudu diukur karena jadi pribadina nyuma wari naon teh pagawean salaki ukur tani biasa ukur tukang ojek
oi pamain tanah gelang saking bojong naon geuleuh ka majelis teh boro-boro aya nu lapak bae mah kamari abi bari pangmengserkeun ku salaki abi tinggal itu siga toko emas aing hijina beureun teu biasa ieu cilakana teh ieu nu hiji ngabanggakeun salakina bari jeung can naos salakina teh menang disusuk di dungdung hayang ngadangdangan ge awewe ieu nu hiji deui mah nu hiji deui teu dibere tapi naon cilaka ieu kecelakaan jawab naon moalnya si Ucu mah meni dibere nu kitu abi mah boro-boro boga salaki teh paditu kalakang goreng salakina ai sia teh ngapeuting depan sare teh jeung salaki sia gua berterima kasih nyaha tuh benernya nya aduh si ganunya nyaah nama si ganunya nyaah ku batu ulah ku batu kusian teh di sang hareupan pusing aing mah salah diuk untung deh jadi Isra Miraj teh salah saijina dan urutan atau ngaharepkeun siga Kangjeng Nabi mah jigana pamohalan pisan ulah mah lain sahabat lain wali urang mangan ukur umat biasa iyo dengan ukur ngaharapkeun sugan bisa supaya tuh urang boga non ngarepkeun syafaat mah berarti nurutan teh meureunnan nu leuletik kanana we nu leutikna heueuh intina mah jadi urang mah nurutkeun teh pindah we tina goreng kana alus saeutik-saeutik we nu tadina salakina urang si lalaki seperti nu tadi teh kudu bener-bener lamun ieu teh neng ayeuna bade usaha anya itu alhamdulillah didoakeun langsung teh celengok cium eta mah jadi bere kanyamanan ngan sok kadangkala teh sok di aya nu sok api-api duanana ieu mah sok riweuh ya didoakeunnya ku abi ayana dadah pas gitu rek nyelah ge motor ya naon dadah geut sigana teh mohon neng dadah assalamualaikum waalaikumsalam selamat di jalan ya selamat kerjanya ya semangat sigana nyok kaparangan ieu teh nu tarik teh ningonyo sorot teh disusul kuno rada gede bab leungit dina pengkolan seus leungit na pengkolan nu tarina nyokot HP eta si beba awena si bebe gengs nyeblak yuk wah asap betah salakina eueuh kakak nyeblak kayak
Jemput aku ya, jemput aku. Aku bawa cengek ya di sini ya. Kamu bawa kerupuk mie ya. Bukan ieu. Jika hayang mah. Lekunan papan geus sidik teu meunang ngalengkah ti imah. Nya salengkah ti imah. Dia buluan imah teh teu meunang teu eueuh izin ti salaki mah. Dia mah aing geus ai bebeja geus di tempat. Rek kumaha? Eta mah izin lain eta mah bebeja. Ieu mau ka salaki teh. Aya aku sudah di nanti aku nyeblak. Di mana nyeblaknya? Di mana nyeblaknya? Di Cikaopak. Ini jauh-jauh tuh ini sana. Tapi pan bingung orangnya. Ini nanti nyari tangan deh. Hanya sampai salam saha. Ngoknya sing salamet deh. Rek nyari kumaha tapi si tempat teh. Ting beren politik awewe gitu. Lalakina sarua sugan teh gawe nyampir babaturan anak teh. Iya. Jejer lu kamari. Jangan ada si orang di babaturan anak. Halo, balanya ngajak tilun. Aing sia, ampun. Duh, ini keluarga yang penuh sandiwara. Kurang mau ulahnya. Nya, amit-amitnya. Amit-amit. Allahu Akbar. Duh. Geukeun we supaya kanya kapikir ieu mah intina nya, ieu mah kapikirkeun bae, uing mah nyaritakeun teh. Nyaritakeun anu pernah kaalaman. Keudar yakin itu nu diseurikeun teh lain seurikeun siang lain itu yakin aing mah. Lain seurikeun di sorangan aing mah. Sabab loba anu ngalaman siga kieu. Apanan pesen teh meureunna ieu nyieun kahadean teh ulah diengkeng bisi kaburu mah. Ieu mau kalau ka engke yung engke we. Ampun teuing aing. Alhamdulillah ieu teh aya kader aya penerus. Ah ieu teh rojong titipkeun ka ajengan teh. Ka ajengan dadan titipkeun. Ajengan nyangakeun pun anak pangdidikeun perkara agama supaya jadi budak anu soleh. Gebro 3 juta 5 juta mahal sih itu bere tuh carakur ngari nyanggur aja ibu nunggu aduh sarina misalnya tinggal itu tuh murah sakima kayak kesalaki api kan gitu dengan ngan pakai nu geuleuh nama heuleung dipake ieu mah dipake pajangan mah ari aya ieu heuh geus pake pajangan sakali dipake na teh nyawa we mah kitu nya punten ye sakali dipake na teh engke dewe cenah mun aya hajatan bisa dipake deui henteu teh kabulung ngegedean da ieu mah tos sempit cenah ieu mah share deui sok loba nu madorot loba nu teu manfaat kade eta teh pasti pertanggung jawabkeun hei banyak keun Pak tenang Pak kun ada bapak mau yakin bapak mau dah ya rumah sakeselnya akan baik pangmelakeun Pak tapi kade ulah ti dieu balik ti dieu teh kalau kau tarik cek si Kang Ohang gitu cek si Mang Ohang beres pamajikan teh cenah kudu dibere nu servis nu alus ieu na itu sama hayang listrik nu mahal tuh jadi kala itu nah
ulah oge kan aya di dinya ceuk salakina teh justru maneh teh ulah ngamula menyakeun harta kudu jaga harta salaki teh 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 kan pahayang hayang geus akhirna mah jadi pasea kumaha maksudna intina pajaran gara-gara ohang ke aing mah nganukur nepikan mungkul pek teangan iya masih ohang mangan ukur di Cinjaman dengekeun nanya si ohang itu nitah ngatur sedengkeun punten iya lain si oh iya lain rek nitah atau rek non ngalingan nu aya di dieu ieu deringan teh si ohang sabenerna mah teh si ohang sabab pek teangan aya teu kali saayat sakalimah dina Al-Qur'an ditujukeun pikeun ngatur hirup batur aya teu nu aya teh pikeun ngatur diri sorangan matak oge geus di apanan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an teh cenah kami teh nurunkeun Al-Qur'an teh pikeun piubareun. Nah, pikeun piubareun jeung rahmat keur saha? Jalma anu iman. Kadang bareng pantes we teu jadi ubar oge da teu arariman. Dah sok. Kasok tuluykeun ayatna. Wala yajidu zalimina illa khosaro. Tuh. Ai jang ngodoliman. Kalau kana mahan sangsara, hayangna mah ngahapus kana ayat-ayat. Awewe kitu nya manya kitu awewe kitu kudu kitu manya lalaki kudu kitu nya kitu lalaki teh jadi ieu nya kitu lalaki teh jadi jadi pamimpin na keluarga pamimpin mah pilaku kudu kitu kudu katakan tanggung jawab ka pamajikan kan udah batu teh dipertanyakeun ai imah lakina keur ieu pan ngarasain jadi ubar supaya jadi rahmat ngaji mah penting ngaji mah sedekah duit eueuh sok da awewe henteu aya gogorowokan mah ngan kukulo teh cenah teh lain usaha mah kalakana punten nya heuh eta teh sok teu sadar tah ti ayeuna mah lain eta maksudna mah lain memang bacaan ala sorangan oke lamun urang ngadengekeun teh urang jadi ubar supaya sok rasakeun tenang ngadengekeun oge komo macana komo bae nyawa hartina talu penting mah dipesekna hartina saeutik oge oh nya kitu oh awewe teh heueuh kitu kudu anut ka salaki teangan ayatna oh nya ieu geuningan lalaki oh nya urang teh kudu kumaha atur pamajikan teh meureun dibuka pan eta jadi rahmat jeung pitulung teh piubaheun teh jadi tadi narek pasar ge nya eta aing salah tuh kumaha tuh jadi bener ubar jang sorangan tanyakeun ka ajengan nu aya di muka ajengan teh ngamusuhan tuh ieu teh jeung-ajengan namanya bau mayit kitu beda bau kamper ting bau eta minyak kayak heueuy berdasar atunya ieu mah Bu keun masalah penyakit wayeuna urang nya sarua kabeh urang singlar ku sadayana amin ya robbal alamin supaya naon aya disinglar mah sabenerna mah disinglar ngan imah pedah urang kudu bisa nyang hareupanana da penyakit teh ti Allah cincin urang teh di aku jadi manusia mah da puluh ide aja kaira oke nya urang sholawatan heula supaya sadayana ieu nya sholawat naon anu salah nu Arab
amati bil qulubnya sok sadayana. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nur absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil Allahumma sholli punten sadayana di dieu sayyidina sadayana di dieu Muhammadin bil qulubi wa dawaiha ala alihi sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.